nasihat ke anak-anakna. Barudak kumpul imah hadis itu bener imah. Oh iya bener ya hadis. Ya, ke anak-anak teh. Ke anak nomor kahiji ye ama mah lamun maot di jero kubur hayang cing gede kubur teh cing aya nu hayang nu ngabaturan sampaikeun ka 40 poe. Di jero kubur heeh. Bener ieu mah hadis teh cerita riwayat bener. Terus saha atuh mah cenah embung pokona mah saha anu daek pematuran ke di jero kubur kuring cenah salila 40 poe maka harta kekayaan kuring setengahna bakal dibikeun ka jelema eta anu maturan kuring di jero kubur. Ceuk eta si saudagar nu kaya teh nya anu koret nu modar teh ya. Tah. Der maot. Pan anak-anak teh mau nu sanggupeun pik kabeh. Wah nu sanggupeun hiji oge nu maturan. Nu aya hayang hartana hungkul. Setengahna mangka deui embung atuh jero kubur kabeh kita sieun atuh. Jelema eta teh anu teh nyaho kana ada pada ban kolot tah hayang cenah. Same arawe geus sing saha jelema anu wawarkeun nya diwawarkeun kabehanana saha jelema anu hayang harta satengahna nu bapak kuring hiji asa daek maturan manehna di jero kubur salaila 40 poe. Sing saha jalma anu bisa maturan nu daek maturan 40 poe 40 penting di jero kubur bapak aing bakal meunangkeun harta satengahna kabeh harta kekayaanna dibikeun. Kacau etik aku teruskeun ya. Teruskeun Pak. 40 poe 40 penting sing daek maturan dibere di buruhanana di kuliahna harta setengahna harta kekayaan dibikeun kumaha. Si tukang ngalah suluh teh anu tadi teh nya minta caritakeun. Tukang suluh boga harta hiji-hijina naon? Tampak. Tukang suluh boga harta hiji-hijina tampak. Hayang beunghar ngadengi sembara eta tiridi atuh lumpat. Ditinggalikeun beunghar atuh sia teh lamun di dieu mun aya zaman ayeuna meureun beunghar mah leuwih-leuwih ti Jokowi meureun. Da tanahna ge wah luar biasa leuwih ti presiden sia teh. Beungharna bener mah. Maena hayang beunghar satengahna disok bayangkeun tanpa gawe tanpa usaha meunang satengahna coba hayang ngan syukur maturan unggul 40 penting 40 langsung boga beungharnya. Heueuh daek we tanda tangan teken atuh. Set diteken. Dar we di kuburnya. Asup ieu mah ka jero kubur, gede jero kuburna teh. Gede sih teh, carita yang dina sejarah dina riwayat. Udah kitu. Dok. Nya tinggalkeun. Der teh euy pas malaman puting kahiji. Pas malaman puting kahiji. Cuk sakawa cuk para ustad para ulama malaman puting kahiji teh poean putingan anu paling sengit-sengitna paling sieun-sieunna keur abdi mayit di jero kubur. Naon? Pan ditakonan sia teh. Edet teh. Gejelig suara pos buta meureunnya supuna eta lengkapna. Eta anu si jelema tukang ngalas subuluh teh nya. Ngalas suluh ruas atuh. Go Allah Akbar. Suara naon eta? Tingali awak jangkung gede pikasieun deui. Jangkung gede hidung moal segala pakatenyokna teh. Gede atuh gede eta teh. Masukuna teh. Nyampurkeun beuki deui keut nyampurkeun. Bingung manehna teh. Da poek memang pring atuh di jero teh cenah ge. Asas alam gede nu tadina ngan saeutik itu bulai kitu tah. Tong pas nyampurkeun eta. Meureun ieu malaikat teh ceuk manehna jero teh rek nanyaan eta si mayit betul. Tapi eta mayit teh udang-udang aneh. Nah can udang. Ayo pek teh malaikat. Eta nanya teh ka tukang suluh teh anu harta. Nu boga harta kampak hiji-hijina. Ditanya. Sangaran selain mun bahasa urang. Bahasa urang. Ngaranna cek manehna teh Sueb betul. Bari ngadek-dek paking sing sieun boro-boro menyebutkeun ngaran main ngadek-dek atuh. Saking ku sieunna. Saha ngaran si lain cenah meureun kitu meureun. Oh, cenah meureun. Sueb. Sueb. Saha pangeran ajeun? Waduh, ngadek-dek pokona mah. Boga harta singkat cerita ditanya boga naon ta maneh? Baju hiji, celana hiji, dipake ka mana?
pakai ngalasuluh kampak pakai ngasuluk sia dina poean anu tanggal sa anu jam sakitu kampak sia tenyok tuh tinggal itu nyelayar brai teh euy oh pemikir layar tancap gitunya cing horeng teh ngelaan kayu anu geus dipasang nyeun pacilingan pacilingan tempat ngising dalam rumah betul begitu tah WC umum tapi di sawah luhureun apa eta si kayu teh kumaha teh iseng meureun eueuh teuing suluh ditarok sabelah teu kabeh eta teh nu hak umum pan peragi ngising batu cokot dipake suluh digagangkeun dijual aya deui tanggal saanu teh sia nyokot naon tuh tangkal batur ku sia dikeluar tanpa ngomong pedah eueuh bogana ngan sabaraha kali kasalahan eta teh make kampak teh nyokot tu batu ditanya eta terus-terusan cenah ditanya teh bikeun kumaha sagarupa eta terus sia teu sare-sare terus encan 40 peuting euy geus lumpat manehna geus lumpat keluar lompat ka gulurna ka anakna kunaon pan saputing deui teu sanggup kunaon teu sanggup aing karak boga kampak hiji 40 peuting aing teu beres-beres tanyaan ku malaikat komo aing boga harta setengahna model bapa sia aing embung aing geus aing cukup boga kampak hiji oge aing mun hampura ka jelema-jelema anu pernah tangkalna ku aing ka kampak hampura aing embung aing kopjang sia we cenah ge teu tulus aing jadi hayang beunghar lagi aing hayang miskin aing aing jelema eta pantak tong hayang beunghar sia eta hadis eta dari mayat eta luar biasa bener teh tong hayang beunghar sia boga motor bikeun ka aing tong hayang baleunghar tong kudu mariskin sok sia tanya boga motor sia pake ka mana wae mamanya naon memang teu ditanya ge ya ditanya bro kabeh eta adak aing motor butut-butut ge aing mau ganti teh naon lain ku masalah kitu teu boga duit enggak disieun aing hisabna berat motor butut kitunya ku batur teh Pak iraha ganti kabeh ge kana ditu aing mah cuek bae aing penting mah manfaatna bener teu wa nya bener manfaatna bisa pakai ke masjid dipakai ibadah bisa dipakai tausiah bisa ngisi bulanan rutinan di serupa ini tah bisa dipakai ngajar ke sekolah asal ulah dipakai nyolong, pakai maksiat, ulah dipakai ngabonceng parawan, ulah dipakai sagarwa montong begitu mah goblok tah. Bisa deui. Shopee motorna F1 JR nanti Ninja R 150 bener pernah teu kumanehna dibawa istilahna ka Masjid Agung Jumatan. Camperna tapi cing daek tak aing mah yakin eta motor R150 pasti pernah dipakai ngabonceng ka bogohna bari jeung can muhrim bener teh bener sia dihisab kita wah ini potong videonya geus paruman ya mulai para diokeun kitu